Babu tamizi ari eta bab kang martelakeun tamiz tarifuhu ismun tisobin pasaro linis batin audati jinsin kuddiro tarifuhu ari tarifna tamiz ismun eta kalimah isim tisobin anu narima nasob itu ismun pasaro anu ngajelaskeun itu ismun linis batin ka nisbat audati jinsin atanapi dat jenis kuddiro anu dipastikeun itu dati jinsin kan soba zaidun arokon wa qad ala qadrun walakin anta a'la manzilan kan soba zaidun arokon ari contoh eta tetep sapertoskeun lapad in soba zaidun arokon in soba parantos nari mangocor sa zaidun mang zaidun arokon kesangna wa qad ala sareng nyata luhur itu zaid naonna qadrun martabatna walakin anta sareng tetapi nari anjeun ala eta anu langkung luhur naonna manzilan kapangkatanana wa kastaraitu arba'ani aja awistaraitu arpalit alfarid lin saja wa kastaraitu sareng sapertos lapad istaraitu arba'ani aja istaraitu parantos meser abdi arba'an kana opat nonan ni ajan be kacangna awistaraitu atanawi parantos meser abdi arpalit lin kana 1000 kati naonana sajan kaijatina au bintuhu makilatan au nuzza au kondobain au diroin hoza au bintu atanapinya parantos ngajual abdi hu ka itu pameget nyera makilatan kana satakran nona aruzan beasna au qad robain atanapi kalawan atanapi saukuran sadepa audiroin atanapi ukuran sasiku naunana khozan sutrana wajibu tamizi ayyuna karo wa yakuna mutlaqan muakhara wajibu tamizi sareng ari anu wajib dina tamiz ayyuna karo eta yen dinakerkeun itu tamyiz wa yakuna sarayan kabotosan itu tamyiz muakharan eta nu diakhirkeun mutlaqan bareng dimutlakeun.